mau teras maju terus tanpa henti-henti. Teh acannya teh acan gaduh bojo. Mun padahal mah getos ya Kang teh si Pak Haji teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepul. Iya nya di Pak Haji. Di Pak Haji di kontrak Sepul mah. Nah, di video kali ini teman-teman kita sedang melihat-lihat suasana atau aktivitas masyarakat ya di kampung kita. Ya betul, masyarakat di kampung kita aktivitas seperti ini ya teman-teman. Pagi-pagi macul ya, karena ya kalau di kampung ya begini gitu ya. Di kampung begini sehari-harinya ya macul gitu ke sawah ke kebun gitu ya teman-teman. Saya akan ngobrol-ngobrol dulu sama si Akang ini, Pak Haji Solih ya, Pak Haji Siluh, Pak Haji Seleh, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh, kumaha ya kabarna Pak Haji? Sayanya, alhamdulillahnya itu sehat ya. Mohon, getol hebat mau pokanana si Akang ini mah. Ih, luar biasa tinggal Pak Haji. Mohonnya, ya anu nyalira Pak Haji atau napi nu oh nu pakersana gurunya itu. Mohon. Pak Haji panginten buburu yang katanya. Buburu. Mohon harus. Sae gitu mah. Ari sadinten sabaraha Pak Haji? Sadinten dugi ka lohor mainnya dugi ka duhur. Oh ayan dugi ka magrib. Oh kitunya mau pokan teras. Sadinten teh. Hebatnya si Akang ini mah luar biasa. Pak Haji terus gaduh bojo Pak Haji. Oh teu acan. Bojo gitu acannya. Say Pak Haji itu. Hebat. Ari kawin di mana ya Pak Haji? Oh di Jengkol. Oh ngumara ka dia gitu. Oh amang gitunya. Oh mohon. Aya nu miwarang gitunya. Alhamdulillahnya ada orang daripada cicing di imah mah lumayan ya kieu saperak-perakeun lah. Sehatnya. Oh iya teh. Ayeuna dijejeg gitu. Itu kadang si Akang ieu mah baraya kadang jejeg kadang teu jejeg gitunya selang-seling gitu. Tah ayeuna panginten mentak kresak damel oge nuju jejeg kieu minangka ngomong gitu. Si Pak Haji teh itu Gusti nu Agung Jalo si Pak Haji. Getol pisan. Habita abi meku getolna gitu sih ya si Pak Haji. Luar biasa. Atuh, tah sakitu pengintanya Pak Haji obrolanana. Hatur nuhun Pak Haji ya. Punten ku abi diganggunya goblok. Nuhun. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Kuring bade ngobrol-ngobrol sareng si Kang Aju anu biasanya si rajin tampil. Si Kang Aju anu rajin ya anu tuh setiap harinya unggal dinten gitunya tidak mau teras maju terus tanpa henti-henti pokoknya lah ya simburing pada ngobrol-ngobrol sama si Kang Ajo. Assalamualaikum Kang Ajo. Kumaha Kang Ajo ada mah sesalaman heula Kang Ajo atuh sesalaman heula tos lami mohon urang teu tepang ieu tos aya penonton tepat sasi mah. Aya we Kang Ajo geuningan da kumaha geuningan gitu kieu aneh geuning teu leulempangan si galicinan geuningan.
sibuk minten. Mohon gitu sibuk. Ari Kang Ajo iya di damel di Nyalira Kang Ajo. Nyarira ieu mah. Oh di Nyalira. Alhamdulillahnya Kang Ajo lega tuh. Sarang naga tuh tinggal tuh. Wah itu luas. Ya alhamdulillah senang Nyalira gitu Kang Ajo. Nyarira ieu mah. Mohon tanya anak buah Kang Ajo pengen tanya. Mohon. Itu si Pak Haji itu pengen tanya anak buah. Buah teh. Nurada ieu nurada Eta teh hareeng eta. nya surang seling gitu surna. Ada gelo ada dan surang seling teh. Pak Haji. Hebat si Kang Ajo rajin. Nah iya baraya sosok Kang Ajo teh tuh seperti kieu setiap harinya unggal dinten gitu Kang Ajo mah rajin macul buru horen gitu nya ari sadinten Kang Ajo sabaraha Kang Ajo Mirah lumayan we. lumayan nya pokoknya malah teu kada disebatkeun nya ngan aya gitu nya Kang meser kopi-kopi wae mah udu rokok kuyahnya nah gitu da emung urang teh dari kitu mah geuningannya nu agung teh aya nu ali teh disiar wah bongkos mohon tak gitu Kang Ajo hebat lah mudah-mudahan sing sehat we nya Kang Ajo lah pokoknya mah sing sehat sing kaleng bangkrut eta mah. oh nyang kaleng teh bangkrut pan bosna Pak Haji itu Iya. Nak nyanu acisna. oh dipake nyanung wae Nyanu awewe. cenah namanya mah wartosna mah teu asa nikah cenah kita bujang semeureun istrina Gak elo emang itu. ajarkeun nya da kurang pan kurang iya kurang sehat teh apa jadi selang gitu hebat mudah-mudahan sing lancarnya Kang Ajo iya ngarian acisna tah kitu sing sarehat pokona sing sukses pokona malah dina sebagai pihak sebidang pokona nu maculna sing sukses nu agaruna sing sukses nu usaha ka kota sing sukses pokona sing sararukses soalnya pokona orang ieu khususnya orang Cibideung Cikonangnya tah kitu nurut urangnya. mohon tah kitu Sukses. usaha sing makau aci seueur bari kaayaan sehat gitunya bari bisa sedekah di lemur tah kitu gitu. Nuhun Kang Ajo diganggu ku abdi sakedapnya. Assalamualaikum. Si Ruli, si Ruli santri. Ini kemana penggantian pemain indah kieu lemur urang euy tina gamat ke dieu lemur urang indah kieu halangan balakennya
Si Ruli. Hah? Ruli. Si Ruli santri. Hei Pak Haji ah, punten kalangkung Pak Haji. Mangga Pak Haji. Sing sehat we nya Pak Haji. Mohon. Si Ruli. Ruli orang Pamengpeuk santri. Alah, mau terus.